Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kingce alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh urang nyarioskeun carios anu enggalnya. Judulna nasib jadi TKW muhun. Ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Mangsa wanci carangcang tihang manuk geus pating kaleber neangan pi rizkieun hayam-hayam pating geus ngencar neangan kadaharan nya kitu deui sakur jalma nu aya di hiji pilemburan nu nyingkur ti kota isuk-isuk bapak-bapak geus katingali singkil nu ka sawahna atawa ka kebonna nya kitu deui jeung kaum ibu-ibu nu beberes imah nu masak malah mah teu saeutik nu geus ngajugjug ka sawah atawa kebonna. Nyai mana timbelna ceuk barna ngagorowok ka pamajikanana harita. Kela Kang atunya yeuh keur dibungkus keneh timbelna tembal eha pamajikan barna nya teu lila kurunyung eha mawa sangu dibungkus daun cau nya deungeunna aya goreng asin jeung oseng waluh sambal tarasi dipisah-pisah kituna. Kang lencana mah menta nya atuh da loba di kebonna Haji Idud ceuk eha bari song we mikeun bekel nu geus meunang meresan pikeun dahar salakina di kebon nu keur buburu di Haji Idud. Ya kituna mah loba lalap mah Nyai. Nah ari caina geus can ieu teh nya Kang nya poho kela atunya antosan sakedap. Maneh mah bakat ari geus kieu teh bakat teu lila eha ngurunyung kituna mawa cai dina urut cai mineral. Yeuh atuh Kang ieu hampura wae atuh Nyai teh tadi teh poho nya kubarna ditampanan tuluy leumpang hincit muru ka kebon Haji Idud kituna buburu pikeun nganapkahan kaluarga. Nya barna geus aya 15 tahunna kitu ngarumah tangga jeung eha geus boga bati 3 nu cikal kelas 1 SMP nu panengah kelas 4 SD kitu deui nu bungsu mah 4 tahun teu diasupkeun ka TK cenah da lieur ku biayana ditambah deui si bungsu boga panyakit kudu wae berobat. Duh kieu geuningannya ngarumah tangga geus aya 15 tahun teh geus boga bati 3 nu
nu cikal kelas 1 SMP komo nu panengah mah geus kelas 4 SD ngan karunya duh nu bungsu teh karunya teu bisa disakolakeun da geuning kieu yeuh lieur biayana ditambah boga panyakit deui kudu bisa berobat ari pangala geuningan duh kieu geuningannya buruh kula-kuli dinu batur kitu oge mun aya nu nitah amun eueuh mah nganggur geuningan duh lamun nganggur aduh sok aya wae pirajeuneun ari buburuh mah di tatangga tintah nyeunan parabot dapur naon wae anu bisa tina anyaman awi boboko ihid nyiru naon wae anu bisa ngan sakitu anu bisa dileukeunan cenah buburuhna ngan teu sabanding jeung pagawean anu meakeun waktuna. Ari nu jadi pamajikan Nyi Eha teh sok buburuh ngabedug lumayan cenah boga jang jajan budak wae mah ngan nya kitu teh atuh aya usumna tara salawasna matak nu jadi budak ririt asih jeung usup anakna Nyi Eha teh geus biasa hirup prihatin mohon nya ieu mah mohon kitu cenah cariosanana. Matak ririd asih jeung usup anakna Nyi Eha teh geus biasa hirup prihatin masih bisa manggih dahar ge geus alhamdulillah. Sakapeung Nyi Eha teh sok ngahelas ningali kantong asih nu geus butut sapatu ririt geus dobol acan usup alias anu bungsu teh ngarenghik ceurik hayang meuli sapeda. Mah ucup teh hoyong sapeda mah jiga si Padil. Sabar kasepnya can aya cicisna atuh urang kukumpul heula nya ke mun tos seer nya ku mamah wang peserkeun sapeda atunya. Hore hoyong sapeda ucup mama hayang sapeda duh isin ku rerencangan tos gaduh sapeda mah ucup ngarasa atoh kituna padahal dina hatena mah Nyi Eha teh karasa nyeri teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anakna. Orang kocapkeun wae dina hiji poe bareng harita teh barna buburuh ngalakentang ari Nyi Eha mah marengan libur aya di imah harita teh tapi najan kitu libur lain ngadon reureuh anggar wae migawe mah di imah mah asih can bisa nyeuseuh sok sieun cenah teu bersih. Eha ngurudan seuseuhan nu nambru tuluy dibawa ka kamar mandi heuleut sajam geus beres diantepkeun heula sakedeung cina tuus meh teu berat teuing. Sabot kitu Eha meresan dapur nu pabalatak di tengah imah harita teh nya wae geus diberesan ku asih basa isuk memeh sakola ayeuna mah dapur teh leuning bersih teu karasa eusi beuteung ngurubuk menta eusi Eha teh tuluy nyokot sangu tina baboko tuluy kek diuk dina jodog. Adeupeun hawu nu masih aya ruhakan harita cong Eha nu da asin tanjan kituna jeung tarasi luhureun ruhak
sabot manehna ngarendos sambal cenah tati isuk mah geus beak telila belum asin melenghir sengit nya ku eha dibalikeun harita bisi tutung telila karasa geus asak tuluy wae dijait kituna ditunda luhureun piring eha dahar bangun ponyo kacida padahal mah deungeunna mah keur kur jeung belum asin tarasi jeung sambal goang saberesna dahar kuragiru nyokot seusehan terus dipoekeun dina gantar pipireun imah kabeneran wanci haneut moyan kituna popoe eha teh bari ngagaringkeun buukna nu katara baseuh keneh. Tegawe ceeha gening tanya Marni geningan tatanggana nu sarua keur ngagaringkeun buukna katingali geningan ae ari ieu pan keur gawe ani panan keur popoe ceuk eha sabari ngareret ku ka tatanggana kituna. Tuda kumaha tu kuring mah ieu teu boga pagawean deui iwal ti kieu. Maksud abi teh kieu maksudna teh teu ka kebon euceu teh. Henteu nyi eueuh anu nitah ieu teh jadi we di imah wae ceuk eha nyebut nyai wae da memang sahandapeun umurna dalah budakna ge kakara hiji umur 8 tahun. Ce mending gawe ka Arab gitunya capek dage aduh capek ge meureunnya da gede gajihna meureunannya teuing atuh teuing can kapikiran gawe jauh-jauh mah karunya atuh ka budak jeung bapana ae nya bisi wae bisi bade ka Arab mah nya ku abdi bade dikenalkeun atuh ka sponsor teuing atuh nyinya da can luas geningan ceuk eha sabari jongjon mo poe. Ih tuh tingalinya tuh kuring ge ka Arab bisa ngomean imah bisa kabeli sawah kebon motor anu anyar ieu teh yeuh nya kitu nyai eta teh anya bener ti mending keneh gawe ka Arab geura yeuh gede duitna keur guntreng ngalobrol kitu nya aya sora gudubrak anu runtuh di imah eha harita nya wae eha reuwas jantungna meningkat meleper. Ya Allah eta naon ce aya naon cetanya Marni harita duka atunyi hayu atunya orang tingali ka ditu bisi kumaha onam akhirna mah eha jeung Marni asup ka jero imah cenah bisi lomari bututna ti gubrag tapi di tengah imah mah taya nanaon siga tadi lomari mah angger dina tempatna rigidig eha ka dapur rek diteang wae ka dapur. Atuh rewasna
barang hol ka dapur sabab katingali hateup imahna nu marengan WC ngagebru harita. Astagfirullahalazim. Meh bareng Eha jeung Marni meuni istighfar harita. Ce hurug ce kumaha atuh nya puguh nyai untung wae atunya ece teh geus beres nyeuceuna mun teu mah aduh meureun ece teh cilaka atunya ieu cek Eha reuwas ka reureuhnakeun harita. Ce hayulah atuh urang kaluar wae bisi urug deui keh kumaha ieu. Enya hayu atuh nyai. Antuk nama Eha teu wani asup ka jero imah cenah sieun. Sieun manehna teh imahna rugrug. Marni karunyaeun kituna Eha dibawa ka imahna Marni. Muhun nya karunya ieu mah muhun. Ce hayu atunya dagoana di bumi abdi wae ulah di dieu ajak Marni harita. Hayu atuh hayu nya teu aya sasaha kitu ieu teh nya ka mana Kang Teguh. Kang Teguh mapanan keur tunggu jongko ce hayu wae atuh moal naon-naon. Antuk nama milu wae Eha teh sabari ngadagoan salakina datang. Eha tunya tanya pagawean kumaha cenah pagawe teh di Saudi. Anu duaan kuntreng ngalobrol komo disoguhan korma jeung kacang Arab harita teh beki ponyo nu ngobrolna. Mohon kacang Arab cenah mohon. Mohon ya. Sae ieu mah mohon. Sabada lohor mangsa lingsir tengah poe barna akhirna mah mulang tiga di pagaweanana berang keneh buhan mula gawena panganggeusan harita teh barang katingali salaki rentang-rentang datang Eha geuwat pamit ka Marni. Nyai ece mah mulang heula nya tuh itu Kang Barna tos mulang. Nya ce nya sok atuh hayu atuh ucup hayu. Marni ngajak ucup nu tadi nyamperkeun nya satuluyna Eha muru ka gigir imahna kituna nu pareng barna kakarek anjog. Kang, aduh Kang, suhunan urug Kang. Astagfirullahaladzim. Manya nyai, manya. Nya tuh palebah WC Kang. Untung we abdi teh tos beres nyeuseuna. Mun ninggang mah aduh. Tadi meureun kudu cilaka meureun nyai teh. Aduh untung wae tos beres nyai teh nyeuseuna. Nya syukur ari kitu mah. Ari didinya teu kunaon mah atuh syukur. Henteu ngan aduh bareng keur popoe puguh tadi teh. Nah ari Akang teh kunaon geuning Kang geus mulang deui. Ari nyai pan nganggeuskeun tadi teh. Jadi beurang keneh ari pagaweanna mah kitu. Nya hayu atuh Kang urang beresan atunya.
teluas tadi mah abi teh sieun urug deui ke kumaha. Nya hayu atuh hayu wang tingali satuluyna barna jeung teh meresan WC nu tadi katinggang ti luhur. Beneran kaina geus bobo uyuhan atuh imah teh geus kolot kacida kuduna mah geus diomean barna ge lain teu hayang ngomean kituna teh duit ti mana tuda penghasilan sapopoe ukur cukup keur dahar boga ditutundaan saeutik oge panan sok aya kalana dipake ubaran mun salah saurang anu aya nu gering atawa dipake resiko mun pareng barna jeung teu usaha. Matak pantes duit teh tara aya gundukna boro-boro bisa ngomean imah. Kang, kumaha tukang ieu? Imah geus butut, kuduna mah diomean Kang. Nu butuh waragad teh duh ieu, lain saeutik-eutikeun ieu teh Kang kumaha? Jeung bingung nyai mah, budak satilu-tilu, maju ka gede, biayaeun. Ari pangala teh Kang meni kieu-kieu wae, ceuk bari humandeuar mangsa ti peuting. Kituna keur ngariung di tengah imah sabari ngusapan tonggong ucup anu keur lelenggutan dina lahunan indungna. Hampura nya hampura akang salila ieu can bisa mere kabungah geuningan duh pikeun kitu deui barudak loba keneh susahna geuningan patan senangna. Lain akang teu hayang nyugemakeun nu jadi anak pamajikan. Kan kumaha atuh ieu? Kumaha? Nasib akang teh meureun kieu. Jodona dina kula-kuli. Panan ti heula akang pernah dagang. Geuningan duh kalakah beak modal dagang teh nyai. Milu kana bangunan akang mah malah cilaka. Gawe ka kota. Akang lulusan SD, saha nu rek nampa nyai? Mun ayeuna hayang usaha ti kota, nya ti mana modalna nyai? Kumaha atuh ieu teh bingung. Nya Kang nya bingung di nyai oge. Pan isukan teh deui jadwal kontrol ucup nya Kang nya. Nya kitu nyai. Nah, asa tereh-tereh teuing sabulan-bulanna ieu teh nya. Kumaha nyai? Duitna aya? Aya Kang ari keur berobat mah. Mun ucup teu kudu berobat mah meureun nya Kang nya. Boga meureun saeutak-saeutik mah keur ngomean imah. Ulah waka mikiran eta nyai. Ulah waka yeuh. Heulakeun heula yeuh, jang berobat heula. Daripada dibalikan deui kontrolna ke kumaha atuh nya mudah-mudahan wae ucup teh geura cager ari nu urug itu malah untung keneh palebah WC mah dina hujanna ge moal rujit-rujit teuing nyai salaki jeung pamajikan teh ngadon ngaharuleng wae mikiran kumaha nasibna kahareupna. Pikiran mah cucos kaditu kadieu inget wae kana obrolan Marni nitah gawe ka Arab. Muhun ka Arab, muhun beli bade cenah ka Arab.
Ae nya kunaon kuring teh nya kapikiran wae kadinya. Aduh, susuganan atunya kitu ari indit mah bisa ngarubah nasib. Cenah nasib mah bisa dirubah asal urangna daek usaha jeung ikhtiar. Beda deui jeung takdir eta mah anu ditentukeun ti Gusti Allah. Jorojoy wae HTH hayang usaha cenah kanu jauh. Sugan cenah anu atuh jadi TKW mah bisa ngarombak imahna. Sugan wae bisa ngarombak imah, bisa ngamodalan salaki sangkan boga pausahaan nu matuh. Lain tesyukuran pamere ti salaki nya kitu teh pangabutuh loba ari pamasukan saeutik. Kang abi mah rek sareheura heula nya cek bari giriwil we mangku ucup dipindahkeun ka kamar. Tuluy digolerkeun dina ranjang anu seprena geus lalayu sekar. Budak nuker tibra laju diusapan taarna diciuman. Teu karasa cimata ngalembereh maseuhan pipi budak. Bingung atuh ieu teh. Naha kuring tega kitunya yang tinggalkeun ucup anu leutik keneh ieu teh. Jaba loba panyakit. Naha kuring tega deui nya rek ninggalkeun asih jeung ririd anu rek nincak rumaja anu masih butuh pengawasan ti indung bapa. Naha kuring sanggup deui ninggalkeun Kang Barna anu salila 2 tahun campleng salila ngarumah tangga. Can pernah papisah jeung janu jadi salaki ieu. Lamun kuring sanggup pajauh kumaha nya ieu teh bingung. Sanggup pajauh jeung salaki. Naha salaki sanggup kitunya lamun pajauh jeung kuring salila-lila. Kumaha pangabutuh batina. Kumaha mun salaki jadi toloheor jeung nulian. Kumaha mun salaki kawin deui kitu rupa-rupa pikiran HTH harita nya penting eta mah nyaring wae mikiran kahayang jeung kasieun lantaran hayang gawe ka Arab nya tungtungna mah ngimpi wae gawe di Arab. Imah nu dilembur teh kaomean malah jadi agreng leuwih ti imah Marni. Barudak kapakean aralus dahareun nungeurna. Kang Barna boga jongkok kios bobuahan di sisi jalan sareng waktosna nya seep muhun. Atur nuhun nya kasadayana muhun. Insyaallah seri nu kadua enjing atau napi pageto tiasa dilajengkeun deui nya muhun. Mangking ceung haturkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.